Jadi kieu mang pagar abi teh eta nu diimah 30 kali 10 meter. Eta mun dijen bisa mang. Bisa gitu. Oh, sugan teh tuh bisa. Gimana ini dia? Aya Mang Heri Mang Cendol. Di marana urang mah di derek pesen pager. Ama arek pesen naon? Sarua urang derek pesen. Kalah ya, Mang Aris pesen pager. Arek jang iman mana? Asana can boga imah. Sembarangan. Teboga imah urang mah imah ya tilu. Nan urang mah tara di beja-beja. Yo, mana apa lamun di beja-beja urang imah na tilu, ayeuna kala dilaporkeun ka KPK siga eta nuker viral di Kabupaten Pangandaran apal teu. Ya geus lah, urang rek pesen pager di elang antri mana nungguan urang beres ya. Yo Bang. Yuk. Geuning mana tilu? Apa buah-buah nu dipila di pagar gunung ya? Ah, buka lah, orang gak apa, bisa yuk pesen dah, yuk lah. Alhamdulillah. Yo, tingalikeun urang geus pesen tralis, kanopi, kusan aluminium, komplit di PD Arto Moroma, hargana murah. Abi bege ukur sakitu lobana beak 15 juta wungkul. Wah, siapa mau dulu paling eta mah brosur hungkulnya Mang Heri. Tak percaya tanyakan tuh ke kantor di jero. Arek dicek. Di dinya rek pesen naon di? Urang we. Sok lah jangan nanti. Well. Permisi Bu. Iya Pak, ada yang bisa dibantu? Itu beneran Mas Aris pesen teralis itu buat pagar? Iya bener, Mas mau pesan apa? Aku mau pinjem obeng dulu. Motor saya mogok.